Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, tepangkeun wastapun Rina Marlina. Ayeuna simkuring bade medangkeun carita wayang anu judulna Lalakon Pandawa. Wilujeng nyakseni. Putra Pandawa ayeuna parantos janten raja. Anjeunna ngagaduhan nagara ku nyalirana. Namung teu acan mana-mana. Namun wewengkonna aya ti sababaraha nagara. Kumargi kitu, eta para sadere kaum muhibah pada tawakal ngalegaan wawahanna. Arjuna kakaler, Bima kawetan, Nakula kakulon, Sadewa kakidul. Ajudan, kadieu. Aya perieugi naon, Raja? Kuring hayang ngayakeun pesta sangkan batur arapaleun kaula parantos dilantik janten raja oge ninggalkeun karaton di dieu. Ondang kabeh raja anu di nagara terutami kawara anu aya di nagara Astina. Mangga raja kusimkuring bakal didogikeun. Saatosna raja-raja diulem der pesta rame teh papadana kawantu pesta raja sakalian bari nontonkeun karaton anu nembe pisan parantos. Ngahaturan linggih ka sadayana mangga kempel kaura parantos dilantik janten raja. Mangga kusadayana oge ayeuna tinggalian karaton anu aya di dieu. Kumargi kaula bade ngayakeun pesta nu janten syukuran kana nikmat. Singkat carita, pesta diayakeun ku Raja Putra Pandawa parantos rengse. Sadayana pada mulih kana kanagarana masing-masing. Iwal ti Duryodana jeung Srim Kuning. Duryodana teu enggal-enggal mulih ka Astina ngendeg heula di karaton saderek biasana. Wireh hayang imet kana unek-unek karaton anu sakitu matak mohokeun turuk-turuknya mana hoyong niruh deui. Aduh, meuni hade kieu karaton, kuring ge hayang karaton jieu kieu di nagara kuring. Maenya urang kudu eleh ku karaton model kieu. Era atuh urang ulah kaelehkeun. Wirangku sanes kenya gampil urang elehkeun ieu karaton. Bener saatosna kitu dina poe anu beda kusabab kasirikan eta Duryodana sareng Srim Kuning teu diguguyon jadi gogonjakan para Pandawa. Sumawantena Bima teh ngajumbungkeun ge sareng akei-akeyan sagala teu euleum-euleum nunjukkeun ngaguyonankeun kaseurianana teh. Rasakeun tah Duryodana jeung Srim Kuning. Matakna ulah siri kana kapiboga batur teh kan kitu akibatna. Taya pisan ngomah-ngomahan kana kawirang tamu teh nyaeta mah tina parantos pada ngandung arti tina tita dina tea. Ari Duryodana nembrag dina kaca atawana pingarenjang dina kalangkang ku anjeunna ku Bima enggal di lelewean. Nami pamain anu dina carita nembe nu kahiji Pandawa Bima, kadua Arjuna, katilu Srim Kuning, sareng nu kaopat Duryodana. Pawatekanana Pandawa 5 mah anu tawakal, pantang menyerah, sareng bager. Arjuna nyaeta jalmi anu nurut ka rajana, Srim Kuning jalmi anu ngomporan, sareng Duryodana nyaeta jalmi anu sirik ka nagara batur. Latar tempatna ieu carita nyaeta aya di Karajaan Pandawa 5. Amanatna nu kahiji ulah sirik kana kapiboga batur, nu kadua upami urang hoyong sapertos batur, urang kedah usaha teu kenging ngalakonan perbuatan anu goreng pikeun ngarebut hak batur. Sakitu wae anu dipikatur, mudah-mudahan aya mangfaatna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.